dan kubis titik. Semua saling namun yang di dalamnya berisi oncom makanan yang berisi oncom. Masa adonan? Sampo gitu. Sampo. Adonan sampo. Makanan yang berisi oncom gitu ya. Nanti tau pakai singkatan. Combro dibuat dengan cara menggoreng singkong parut yang diisi dengan saus oncom. Nanti bukan sambal oncom, itu tuh bener Sapitri, cuman dia sausnya di dalam panci yang tertutup selama 15 menit. Lalu simpan iris bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mengadama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinten dia dapat sadayana. Ente. Ayo terlebat. Cinta bakalan cek heula. Saha wae terlebat? Ulah, aya di Majalmi saha wae? Bibi di Tedama. Fitri. Fitri kunaon? Oh, Tedama. Nu lima ieu teh Tedama sadayana. Saha wae teh? Fitri. Fitri, Nina. Terus Iis. Sadei. Iwan. Sarang Rodia. Elsa berarti genep jalmi. Muhun. Tah, ayeuna sapertos biasa satacan ngawitan urang ngadoa heula. Sakantenan urang doakeun rencana urang menuju Tedama, mudah-mudahan biasa sasaran deui sareng urang di kelas. Mana Faisal dipimpin ka doa? Saya Kak. Satu aja diajar, hai orang ngadoa sasaran, doa dikawitan. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskan. Ya, atur nuhun, Reza. Tah, membaya kesunangan doa, mudah-mudahan rencana urang dipaparin kesehatan, mudah-mudahan orang oge dipaparin kalancaran dina diajar pengajian. Salajengna ayeuna ilmu keneh materi mingguan kemarin naon? Najamahkeun naon? Teks bahasa Sunda kana bahasa Indonesia. Tapi sabalikna ti Indonesia kana Sunda. Kamari urang geus nerjemahkeun naon? Teks katuangan. Teks katuangan Sunda. Kamari aya kelompok hiji teh naon kamari teh?
Kelompok hiji naon teksna? Ural. Teks dulu ieu dua. Contoh katilu. Tumpang kaopat. Sutri. Nah berarti hidup embot kene. Ayeuna santa acan dilajenkeun urang cari per kelompok tapi saat cari per kelompok urang pikir lamejana satos pikir mejana keluar dina mejana urang game game teh naon sih bahasa Indonesia bahasa Sunda kaulinan urang kaulinan urang ulin amun cek bahasa Sunda Indonesia nama kaulinan tepok tepuk nyamuk mun bahasa Sundana urang ulin heula urang game heula tepak leungit mangga sok sadayana hati jadi mangga keluar tina meja sewang-sewangan siapkeun kanggo cari perkelompokna anu sanes mangga keluar ka ieu istri di dieu pamungket paling dieu sok siapkeun kanggo cari perkelompokna. Tepuk nyamuk karena tepuk berarti tepuknya. Panangan kiwa ke payun. Kiwa itu mana? Kiri. Ke payun. Panangan ke tubuh. Hareup. Lamun tepuk berarti tepuk. Tepuk sok, aya tepuk. Tepuk leungit. Tepuk leungit. Tepuk leungit. Nah, tepuk kenca. Kenca teh berarti anu kencangan di kenca. Kenca mana kenca? Iya ya kenca. Tepuk kenca. Ya tepuk kenca. Namun bapak kenca berarti langsung tepuk ya. Kenca. 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 Atuh. Nepok nama tetap dulu. Nung dikatuhu. Jadi kenca katuhu teh berarti jalmi anu di kenca sareng jalmi anu di katuhu. Kenca. Sing bener. Kenca. Sing tari kenca. Kenca katuhu. Enggak nepok nama tetap. Nah, nepok nama tetap anu panangan katuhu. Kenca. Sok pananganna sadayana aya nu duhur aya teh. Handap. Kenca. Tarik deui lamun tos tepok alurkeun deui. Kenca. 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 Katuhu. Katuhu indah. Sok, kenca. 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 Katuhu. 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 Aturana anu katepok dua baturana eleh langsung calik karena tempat kelompokna sawang-sawangan. Katos aturana anu katepok ku rencangana berarti langsung calik jujur. Katos sok ya deui contoh deui simulasi deui kenca
Kenca, atuh, ya orang mulai, kawitan. Anu rencananya mau les supaya teu beunah ku babaturanna. Anu beunah ku babaturanna langsung cari kartos. Kenca. Anu beunah maka cari. Beunah maka cari ka sewangan. Tos, anu teracan beunah, anu beunah jadi kaulinana ulah beunang. Kan tadi mah contoh kenca berarti babaturan kenca nu ditepokna. Ibarat tepok leungit, lamun tepok leungit kan pae tinta. Nah, lamun kenca berarti nu dikenca kan nu ditepokna. Lamun katuhu berarti nu dikatuhu nu ditepokna. Terus? Nah, anu jadi intinya mah paheula-heula nepok. Anu teu beunang ditepok berarti anu meunang. Atas. Tok. Geser deui rada ulah heureut deui. Geser deui, ulah heureut deui. Atas siap? Siap? Ya. Contoh ya simulasi lah. Kenca. Nyalira, kenca. Acan simulasi kene. Ya siap. Nyalira. Atuh. Anu beunang mangga jujur, cari. Yapikeun di kelompok sewang-sewangan. Terus, siap. Nyalira. Kenca. Ayo benar. Sok, ulang itu ayo benar. Sok, kenca. Ya, kawitan deui. Fokus. Nyalira. Kenca. Siap deui. Nyalira. Atuh. Tapi teu meunang ditarik ka tukang. Kitu kedua. Ya, benar. Kenca. Nah, fokus. Atuh. Nyalira. Pandangan dulu sadayana. Nyalira. Atuh. Ya, benar. Cari. Angkat deh. Nyalira. Atuh.
Nyalira, nyalira, nyalira. Satu. Mangga cali. Nyalira, nyalira, nyalira. Satu. Nah. Persaingan sengit. Nyalira, 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 satu. Terus ya, nah, sok berarti dia juara ini yang dua, nanti pemegat itu juara ini juga di istri, mangga, ya, mangga, ya, mangga, mohon, mangga puntennya benten, ya, mangga cari, emprak aku rasanya. Atas cari salenan ke kelompok, mangga capek, alhamdulillah, aus. Buat kayak orang satarangan. Tadi kumaha rame? Tadi belum tinggalin lupa mungkin mah, nang jarak gaya mah saat acan nepok teh ieu teh diamankeun ya. Kayak nuka tukang, kayak nuka dieu. Jadi geus kene karena kita ya. Nya ngoplos sadayana. Terus anu kantun buaan kitu pa jauh-jauh. Jadi we Amin. Daripada amin, saya dua anu menang lah. Bapak we tekor tuh daya ke bagian hiji. Ya, dan naon sawios. Lu penting mah urang sungguh dina mayuna pangajaran. Kartos? Kamari kita atos terjemahkeun teks. Ya, kita atos terjemahkeun teks. Terus ayeuna dinten ieu kita bandres presentasi. Ieu biasa kali Bapak biasa malika ieu. Biasa pada di nah itu mangga, penting biasa dengan itu kan yang lima. Ayeuna urang presentasi kumaha hidup ngadamel proyekna. Proyekna kemarin naon wae proyekna? Aya dua nya proyekna. Naon wae aya proyekna? Infografis sareng video naon? Katuangan Sunda. Nah, berarti dia sareng produkna. Berarti yang dulu proyekna nu kahiji infografis, nu kadua produkna sareng katilu video. Nah, tetep aya udagana dinten ieu udagana aya dinten indikatorna menerjemahkan teks ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dengan memperhatikan unsur bahasa dan rasa. Atos terjemahkeun atos kan minggu kamari. Udagana dinten ayeuna ieu menjanjikan hasil desain grafis kanva, berarti infografisna. Nu kadua menyajikan produk makanan sesuai dengan teks terjemahan, berarti produk anu tos kitu hidup di download. Nu katilu menanggapi keunggulan dan kekurangan dari infografis dan tampilan produknya. Jadi hidupnya kedah maparin naonnya, maparin pendapat kumaha nu rerencanganna. Tujuan pengajaran hidup nyaeta kahiji kedah presentasi infografis tos didamel. Nu kadua presentasi katuangan anu tos didamel, katuangan tradisional tos didamel. Urap, condro, tumpeng sareng sukri. Cing Bapak ningali heula produkna kakaluhur. Produkna. Diplastikan gitu supaya naon teh? Supaya naon plastikan gitu Faisal? Higienis Pak. Higienis. Naon eta teh plastik naon ngaranna? Wrapnya, plastik wrap. Nah higienis supaya teka depan debu jeung aya ka depan debu kumaha ka depan debu? Berarti supaya teka depan lantos ayeuna otos mangga diri berat tapi tadi mah berat ternyata ageung mulai mah analit ku itu sukri saha mangkok ieu saha ieu kamu kan kelompok nyalira beneran itu urang pada dituang sareng naon nih rencangan naon tetap ge pake urang sasarangan ya nah ayeuna urang kantoskeun tampilna saha balik tampil di payung aya nu pesak saya nya paminta aya tu wayahna itu Bapak dikocok ya ditantoskeunna di hiji nepikeun ka opat sadayana oke jadi
tampil langsung ngaguluyur minta dikocok deui. Karos? Hilap punten satacana. Nah, satacana ieu aya LKPD heula, aya LKPD nu kedah ibu hidup dikerjakeun. Ieu pada jalan ini. Tujuh. Mangga dibagikeun. Ya, dibagikeun. Ini dibagikeun. Atas sekap. Ini nama kelompok 4. Dicek. Kurang hiji. Kurang hiji. Oh, tangguh. Benar. Cekap, Neng, kurang hiji. Didinya aya LKPD, lembar kerja peserta didik materi terjemahan, kanggo dinten ieu hidup kedah merhatoskeun kelompok sanes presentasi. Di dieu ini ditulis kelompokna, kelompok hiji. Contoh di dieu kelompok hiji. Judul teks terjemahan naon? Contoh tadi urau. Kelompok baraha kelompok hiji. Kaonjoyan non kaonjoyan. Apa kaonjoyan? Kelebihan presentasina. Kahengkeran non kahengkeran? Kekurangan. Aya teu kelebihan sareng kekurangan aku hidup ditulis dina LKPD ieu. Oke, hidup dikumpulkeun di akhir pengajaran, di akhir kegiatan inti maksudna. Katos? Nah, intinya aya oge instrumen penilaian. Katingali aya nu per kelompok hiji, instrumen penilaian per kelompok hiji. Nah, instrumen penilaian eta kita hidup nganilai, salian hidup nganilai secara pribadi, hidup oge nganilai secara kelompokna. Nah, contoh di dieu aya naon? Aya didinya diksi, aya tampilan produk, kreativitas desain sareng presentasi kelompok. Didinya aya rubrik penilaianna, aya hiji 2 3 4 5. Cekap masih nilai hiji dugikeun ka 5. Hartos aya diteruskeun tugas dinten ieu. Nah, pamita aya ayeuna urang kocok saha anu tampil ka hiji, kadua dugikeun ka 4 terakhir. Siap ya? Iya. Nah, hiji tumpeng kelompok 3 eta. Kawila. Kedua urang. Kelompok baraha urang? Kelompok hiji. Katilu sukri kaopat comro. Ya, eta. Atas siap sadayana? Nah, atos pami atos mangga kanggo kelompok. Tilu tumpeng mangga disiapkeun kanggo presentasi kapayun. Produkna biasa dicandak, biasa dicepengan, biasa ngangge meja. Atos ieu mangga disanggakeun kanggo video sareng infografisna. Mangga. Mangga, apa yang next? Bismillahirrahmanirrahim.
infografisna nyaeta nerjemakeun bahasa Indonesia kana bahasa Sunda. Tumpeng nyaeta katuang anu sok kapangguh dina sagala rupa upacara saperti salamatan, muludan, ngaruat atawa syukuran. Sanggup tumpeng ampir sok jadi katuangan istimewa anu disajikeun dina acara-acara khusus. Ieu dihandap mangrupa cara pikeun nyieun tumpeng. 1. Campur 200 gram beas ketan bodas jeung 1 kilo beas. Sangkan sanggup tumpeng jadi pulen sarta gampang dijieun. 2. Keum campuran beas salila dalapan dugi 10 jam. Sangkan gancang asak sarta hasilna alus. Tuluy sepa salila setengah jam nepi ka setengah asak. 3. Asupkeun beas nu geus disepan kana cai santan anu ngagolak bareng jeung daun salam atawa daun pandan sarta uyah. Tuluy diasakkeun nepi ka cai santana saat atawa beak. Satuluyna opat tambahan sasendok cai jeruk nipis dina unggal 1.500 ml santen. Saenggeus beas asak ulah digalok deui pingkeun dina panci anu nutup salila 15 menit. Kakara sepan pika garing sarta asak. 6. Sangkan alus pake jasa dina wortel, pete seli, bangkoang, cabe beureum, tomat atawa sayuran sejenak. Mangga urang tingali video ngeunaan ngadambel tumpeng. Anu dicetak ku baturan abdi ieu teh infografis ti tumpeng. Mun sakitu nu biasa kapihatur mun aya pataosan mangga taoskeun. Yang teruskan? Ya, yang teruskan? Oh, mangga aya duaan. Toh, mangga. Salah. Toh, mangga.
Nyieunna sabaraha aja. Salila setengah jam. Setengah jam? Enggak nih. Aya kesulitan ke selami ngadamel TikTok. Aya. Ngarias. Enggak. Atur nuhun sakitu tiasa katur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang atau maka lajengna kelompok baraha? Di. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa kempel di ieu kelas sarta acana turun kanggo Bapak Adi sareng rerencangan sanesna nu tos masihan wakos ka kelompok hiji anu bade ngadugikeun presentasi ngeunaan katuangan Sunda nyaeta urang. Infografisna nyaeta tinu teks bahasa Sunda ka teks bahasa Indonesia. Murab adalah hidangan selada berupa sayuran yang dimasak, direbus, yang dicampurkan kelapa parut, yang dibumbui sebagai pemberi cita rasa. Murab lazim ditemukan dalam masakan Indonesia, akan tetapi jika ditelusuri, murab berasal dari khazanah masakan Jawa Barat. Murab sama sekali tidak mengandung daging.
Asin sareng amis. Manggai deui. Jadi terus saya salah. Kedua kesadayana anu salegengkeun kana presentasi kelompok hiji. Asa kitu jasa kami atur tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kamu sadar. Maaf disimpan. Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Kelompok 4 berarti tampil katilu. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Simkuring sareng saparakanca di kelompok 4 bade ngajukeun presentasi ngeunaan katuangan Sunda Supri nu ditarjamakeun ti basa Indonesia ka Sunda. Supri teh sebutan dina suruh jeung teri. Supri merupakan daharan tradisional di Jawa Barat. Cara nyieunna gampang pisan. Tinggal campur bumbu, suruh jeung teri. Loba hal anu bisa mangaruhan kana kualitas rasa supri atau suruh jeung teri. Mimiti ti jenis bahan, kadua tina pilihan bahan seger nepi ka cara nyieun jeung ngalayanan. Cara nyieunna tinggal tuturkeun 2 leka di handap ieu. Geus pati bisa nyieun supri atanapi suruh jeung teri. Meunah jeung nikmat. Lengkap kan hiji, goreng suuk, ngumbah teri, tiriskeun tuluy goreng nepi ka garing tuluy simpen. Iris bumbu, keueum gula beureum jeung asam jawa nggunakeun saperopat gelas cai panas. Langkah 2, tumis bumbu nepi seunit, asuskeun jari asam jawa jeung gula beureum, aduk nepi ka mangkola, asupkeun teri jeung suuk, aduk rata, tambahkeun dulu semua makan, kecap manis, cek rasa, angkat jeung sajian. Mun sakitu nu tiasa make matur hidayah bari teruskeun mangga. Videona? Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa kelas? Kelompok 2, mangga Pak Payus. Kelompok sanes dangukeun di pamungkas, biasa mun di akhir sok ngalunggutan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Dina waktos ieu simkuring sareng rentengan
Infografisna nyaeta narjamakeun teks basa Sunda ka basa Indonesia. Combro adalah makanan khas Sunda di Jawa Barat. Combro adalah salah satu dari sekian banyak makanan Sunda yang mendapatkan namanya dari bahan dasarnya singkong dan oncom. Combro adalah singkatan dari oncom jero. Combro dibuat dengan cara menggoreng singkong yang diisi dengan sambal oncom. Bentuknya bisa bulat atau lonjong. Makanan ini lebih nikmat disantap saat masih hangat. Jika sudah dingin, tidak enak dimakan atau keras. Salawasna ngalajengkeun ka video ngeunaan cara nyium combro.
teksnya diresikeun, diseret, digeser karena titik-titik nu kosong. Maka dikerjakeun dipaparin waktos 5 menit doang. Maka biasa pamit tekan ningali di gedean tampilanna. Itu teksnya. Masing-masing so dikerjakan sewang-sewangan. Biasa? Bisa dikerjakan? Bisa. Ayah kotak kan dihantam? Nah, dialihkan karena kotak mah tuh pamanggi. Namun terjemahan bahasa Indonesia digeser ke Nah, dikerjakan sewang-sewangan so. Dikerjakan sewang-sewangan. Ini jawaban. Ya. Tinggal di papan peringkat. Sudah biasa ningali oge aya jawaban nu leresna. Tas? Saya atas diberi jawaban biasa ningali papan peringkat. Nah, lebetkeun didinya ngamina. Lebetkeun papan peringkat. Atau di atas jawaban saya ini hanya jawaban saya. Papan peringkat. Kami atos didinya tulis papan peringkat. Nami hidup lebetkeun. Atau sadayana atau sekolahina lebetkeun namina
Mengandung moal tiada hampura mengandung dikandung moal tiada ngakandung mengandung memasak insapa dikandung memasak insapa tadi kudu bisa urut anu moal tiada berarti tiada satu di dieu tiada dua di dieu terus mengandung satu di dieu mengandung dua di dieu eta anu bisa jadi ngabedakeun jawaban ieu. Nah, ayeuna lanjutkeun kesimpulanna. Dinten ieu urang diajar naon? Narjamahkeun kumaha? Teks bahasa Sunda, Teks bahasa Sunda kah? Indonesia kah bahasa Sunda? Di kumahakeun? Dipresentasikeun dengan naon? Video. Infografis. Mun panginten Bapak aya revisi sakedik tina infografis sareng video poin produk nama atau saya sadayana gitu produk nama mung tina infografisna kedah langkung naon kedah langkung ieu atau nabi supaya terlihat menarik tina infografisna terus tina videona saena kedah ngangge deskripsi teh naon deskripsi teh sapertos nu tadi kelompok 2 ayat 2 deskripsi tapi saena deskripsina ngangge bahasa Sunda eta kan Indonesia saya deskripsinya pakai bahasa Sunda. Kuhindap revisi si video. Revisi ngangge deskripsi bahasa Sunda, terus ulang upload karena YouTube sekolah. Jantan hiji dokumentasi diajar kita. Kantos, sareng hiji deui tadi aya nu kanyuk ku Bapak aya tulisan wilujeng, lain wilujeng. Sanes ngangge tapi ngangge kantos naonnya eta simpulanna mangkas ayeuna urang refleksi diajar maka hiji dumasar kana pengalaman hidup diajar teh ieu aya teu nyieun semangat hidup diajar aya coba naon mangga susah kaulinan naon kaulinan tadi kamu kene tepok reungit namun Indonesia tepuk nyamuk aya teu Bang Balu nalika lumangsungna ngiringan pengajaran dinten ieu aya Bang Balu teh naon tadi masalah pengamatan aya teu presentasi kunaon presentasi sa pirang luas terus nanti aya deui selain persalian kurang luas bahasana kunaon bahasa presentasi masih tak lancar bawelo hiji faktorna siga naon sieun salah kedana dina presentasi ulah sieun salah cobian we heula cobian presentasi kieu ge mun salah dilereskeun moal dicaretan bapak pamungkas refleksina hidup suduma teu kana lumangsung diajarkeun ieu naon dari suduma bahagia bunga naon nyeun hidup bunga naon nyeun bunga aya katuangan satos ieu tuang sareng gitu naon eta berarti jadi hiji naon hiji sumanget kana di palinten sakitu materi nama diajar dinten ieu palinten sakitu kanggo minggon payu urang ngalih kana materi sarajengna materi kan nyaeta laporan kegiatan dipapalikeun sareng kegiatan urang bahasa dipayunan nyaeta pelantikan karena lamun bahasa Sundana pelantikan naon naon itu aya istrenan karena SMK Negeri 2 panginten sakitu materi nama ayeuna bereskeun heula mejana bikin dirapikeun nama atas lengser
Ayeuna urang tutup ku doa, mangga kapaisa kanggo pimpin doa. Saya Kak. Tarik saya diajar doa sesaat doa dikawinkan. Kak, atur salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Faisal. Namaskar. Ya, pangitan sakitu diajarna mangga wilujeng urang tumpeng salam sanes kanteuna. Hatur nuhun